Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring lumaja ka saderek-saderek simkuring khususna anu nyaba kade ulah nepi ka tinggalin ngaderes kitab sok sanajan urang jauh tilu jadi guru. Tadina kesempatan anu ieu urang babarengan ngaji ngan jarak jauh. Tuh mudah-mudahan aya manfaatna. Nuluykeun hanca anu biasa ieu rek ngajelaskeun tina kitab Jurumiyah anu mana dina kitab Jurumiyah anu dibahasna teh pan ilmu nahwu. Yang bagi penting likulli syari'in pikeun saban-saban jalma anu tumandang fi fannin dina hiji pan ilmu naon aya tasawwarahu yen kudu kagambar ieu syare kana eta fan wa ya'rifahu jeung kudu nyaho ieu si syare kana eta fan qabla syuru'i dina samemeh tumandang fihi dina fan. Jadi penting keur jalma anu rek tumandang ngaji dina hiji fan ilmu eta jalma kudu kagambar heula naon pan anu rek diaji jeung kudu nyaho naon pan anu rek diaji samemeh eta jalma tumandang ngamimitian ngaji kana eta pan. Wayah sulu jeung hasil naon atasawwuru kagambar bima'rifatil mabade kalawan nyaho kana mabade al asyrati anu 10 al manzumati anu dinadomkeun fi qauli ba'dihim dina dauhan sapalih ulama. Tacek tadi keur jalma anu rek tumandang ngaji kana hiji pan ilmu eta jalma samemeh ngamimitian ngaji samemeh tumandang kana eta pan ilmu cek tadi kudu nyaho jeung kudu kagambar pan anu rek diaji. Tah hasilna kagambar jeung nyaho kana eta pan anu rek diaji teh bima'rifatil mabadil asrotil manzumah urang kudu nyaho kana mabade asroh anu dinadomkeun fi qauli ba'dihim dina dauhan sapalih ulama. Ta ulama ngadawuhkeun we ieu mah itang-etang sono we nya kanu nyaraba innama badi kulli fannin asroh al haddu wal maudu'u summa stamroh wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismul istimdaduhu qamu syari'u masailun wal ba'du bil ba'di ketafa wa mangdarol jami'a haza syarofa. Ulah loba-loba heup sakitu heula nepi ka ulah poho sing katalar.